Cang ciling cincang, cut. Roti bulukan, cut. Haji sapei, up. Jepri, coba dia bisa teh bahasa nomor naeta. Mulai teh bahasa cacut. Atuh pan aing mah nyesuaikan yang dia lang. Atuh dia bae lo mikir polongo. Ieu urang ieu konten edukasi dan informasi dia mah. Suhutna coba nu rada disaring. Pan dia nyalakeun aing lang. Atuh jelas aing nyalakeun dia. Rek nyalakeun sadeui. Ulah sok mentang-mentang dia bawa dulu di leuweung. Bahasana ka bawa-bawa ka dieu. Saha dulu rek di leuweung? Monyet. Ya orang ieu konten edukasi dan informasi. Tontonan TV geus unu ngaradig. Piraku rek turutan TV dia mah. Nyaho hampura tulang aing lang. Metere anggeus lah aing. Ieu aing mun teh dibully disalahkeun bae di dieu. Aing teh boga dulur siga kitu. Dia ngerasa boga dulur doang kitu. Najis pukul aduh aing. Dulu aing mah biasa ngahutang. Laju ayahna ditagih ka porongos. Pan dia mah kalau ngomong kena aing, mana ku pohara eta dia. Hutang 50.000 doang iya, dibayar dia ku aing ku cau sakebon. Mana ku ari cauna? Engke lamun geus aya. Polongo dia monyet. Oh, dia monyet. Nah dia ada gelut jeung aing duel.